Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang di pamiarsa sarang simkuring di channel politikus cilik anu dina danget ayeuna simkuring baris medar hiji carios dina bahasa Sunda anu judulna Jurig Jupang. Pemirsa, carios ieu diropea di rubrik carita misteri Mangle kenging seratan Bapak Andang S. Argayuda. Panuhun kanu parantos subscribe, kanu teu acan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen sinareng dihurungkeun tanda losengan. Saparos teu nyangkolong kana waktos, mangga urang awitan dongeng misteri dina bahasa Sunda anu judulna Jurig Jupang. Tengah peuting meneran pisan malam Jumaah Kaliwon, hawa karasana bayeungyang, awak gedebag-gedebu uling gasahan, panon dipereumkeun teu daekeun reup, pipikiran kumalayang ngacacang mapai-mapai waktu geus kasorang. Hate sumeblak sore keneh tetepokan kerenyedan jiga-jiga rek lumampah jauh. Toke cak-cak manuk titiran pipilueun di sarada. Anjing babaung ditungtung lembur. Beda rasaan jiga-jiga aya api balayeun. Jung ka kamar mandi ngaron wudu. Terus salat. Geus beres terus sila menekung ngahijikeun pikir jeung pangrasa. Hate madep gumulung kana pangarsa Gusti Allah. Sagala kabisa, sagala ilmu panemu diamalkeun. Didawamkeun pikir manteng muntang tulung kazat nu hamur bawisesa. Sanggeus sagala dibaca, hate jadi tenang, pipikiran pinuh ku kayakinan kana kamampuan diri. Yakin kana pangersa pangeran. Teu salah tina panyangka, kira-kira setengah jam sila wiridan ti kajauhan sada aya aleutan kuda. Sora talapokna ting kotoplak kacida ramena. Anjing babaung beuki ngalang laung. Sirut uncuing jumrit meulah kasimpe peuting. Sora talapok kuda beuki rame ngadeuketan. Angin ngagelebug janela jeung panto ting jereblug. Padahal meunang nutupkeun meunang oncian. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Moal aya kajadian nanaon ka diri salain tinutos digariskeun Gusti Allah. Sareng ari Gusti Allah teh tempatnya lindung jalma-jalma mukmin. Hate jemerit hendak pitulung kanu gagaduhan kawasa kana segala perkara. Hendak penang tayungan jiwa sareng raga. Bisi kudu adu jajaten jeung Jurig Jupang sabab anu datang make kuda mah teu aya deui iwalti Jurig Jupang. Sora kuda nu rame sada eureun hareupeun imah. Teu pati lila aya nu ngageroan. Majikan hari beus-beus bari lulungu kahudangkeun nu gegeroan, tapi buru-buru ditungkup supaya ulah nyuara. Andang, andang, andang. Di luar aya deui nu ngageroan. Ngageroan ngaran menang 3 kali, tapi teu ditembalan. Kang, saha anu ngageroan? Jurig atawa jalma? Pamajikan tatanya bari awakna ngeleper luasna. Jurig Jupang kitu mah ingkeun tong ditembalan. Kelamun hayu hoe baksa ngageroan ku akang rek disampeurkeun. Ulah disampeurkeun Kang. Bisi kumaha onam? Ke kumaha mun akang diroga hala? Cicing kumaha akang ulah melang. Pamajikan kacida hari wangeunana. Sabab geus jadi kacapangan ari diteang ku Jurig Jupang mah eta tandana aya anu nyulurkeun. Di luar ngageroan deui sasakali kadenge sora kuda ngahiem. Sanggeus buleud kayakinan
panto dibuka, jerut turun tina lawang kana teras. Dina jalan hareupeun imah atra ka tembong rombongan jalma-jalma make baju pangsi hideung, disolendang sarung rereng, diiket barang bang semplak. Aya anu anyeucle dina kuda, aya anu keur nangtung gigireun kuda, belah tukangna aya kareta ditarik ku dua kuda. Hei aranjeun, anu ti mana jeung rek naon datang ka tempat kula? Kula sarombongan datang di Gunung Koromong, sejangan nyebut anjeun. Anu keur nyeklan kuda ngajawab kana pananya, jigana ketua rombongan meureun. Nah, aya naon? Pangna kumawani neang kula lain mangsa. Kula Dharma utusan, anjeun kaasup jalma anu kudu dibawa ka karajaan ayeuna pisan, sabab anjeun geus disebakeun ka raja kula. Kumaha mun kula nolak? Anjeun bakal dipaksa, ku kituna leuwih hade anjeun nurut. Tuh kareta geus disiapkeun. Si ketua rombongan nuduhkeun kana kareta, bari panonna molotot beureum, jiga-jiga rek maksa. Aranjeun lain pilawaneun kula, tapi kula rek miru ka aranjeun, ngan lain patalukan, tapi kula hayang tepung jeung raja aranjeun. Sanggeus ngomong kitu, ceg kana hiji kuda, terus ditaekan. Jurig cupang anu jadi ketua ambekeun, nitah kana kareta, tapi manehna teu wanieun kateterusan, apaleun manehna moal mampu ngalawan. Ngan sajorelat geus nepi deui kanu dituju, padahal mun disorang pake mobil atawa motor moal nepi ku 5 jam. Tapi dangaran ge oge jeung siluman, jauh deukeut lir taya bedana. Sanggeus ngaliwatan gapura karajaan, sapanjang jalaneun bet pinuh ku tetempoan matak miris. Matak puringkak bulu punduk, aya manusa anu keur elekes hekeng nanggeuy tihang saung, aya manusa anu huluna dipake ganjel, aya deui manusa anu keur dipecutan pedah manggul batu teu kadugaeun. Anjog ka tempat anu lega, tempat datar di antara jungkiringna gedong sigrong, reg kuda eureun, buru-buru luncat turun tina kuda. Karek oge ajeg, ujug-ujug ayang datang duaan, jigana raja jeung ratu ieu nagara. Sabab marke sekar suhun tina emas ditaretes berlian anu tinggurilap. Ke asa wawu ka hidep teh, mun teu salah hidep teh turunan pura di sastranya. Eta raja teh betumanya ku bahasa anu adab, jeung bet make apaleun katurunan sagala. Gening apal ka kaula, saha ari anjeun, jeung ari ieu teh nagara naon? Salah cokot ieu mah, hampura eyang. Eyang salah parentah, lain hidep anu kudu dicokot peuting ieu teh. Raja Jin teh teu ngajawab pananya, tapi kalah sasadu, cenah salah nyokot jalma. Hei para prajurit, anjeun salah nyokot manusa, untung teu ngamuk oge, pulangkeun deui ka ditu ka tempatna. Eta raja marentahkeun para ponggawana sangkan nganterkeun deui ka tempat asal. Lanan raja, aya anu rek ditanyakeun. Rek nanyakeun anu nyebakeun anjeun. Lain eta, tapi kuring panasaran ku tetempoan. Tadi disabudeureun karajaan, bet loba jalma anu disiksa. Nah, bisa kitu. Eta jalma mangrupa seba tinu ngawadalkeun. Maranehna digawekeun di dieu nepi ka waktu ajalna datang. Kapan geus maot lain? Maranehna ngalaman hirup 2 kali, maot 2 kali.
Nah anjeun maka nyiksa anu teu tuah teu dosa. Di ieu kerajaan maranehna geus dibeli kumang pirang-pirang harta banda anu loba. Anu nyiksa mah manusia anu nyebakeunana. Kula salaku raja di dieu boga hak pikeun ngagawekeun eta manusia. Dan sabaraha siksa anu karasa ku maranehna, tapi anu leuwih rongkah siksaanana engke ka jalma-jalma anu ngawadalkeunana. Raja siluman ngabejer-beaskeun sagala kajadian anu patalina jeung jalma-jalma anu katempona keur disiksa. Kumaha mun dibebaskeun ku kula? Aya rasa tunggara ningali jalma-jalma keur nandangan siksa. Boga niat hayang bebaskeun maranehna. Najan anjeun sakti, najan anjeun mampu ngelawan, tapi jalma-jalma anu aya di dieu geus beda alam jeung anjeun. Beda jeung anjeun waktu nulungan jalma anu diwadalkeun eta mah di perjalanan keneh. Sedeng anu aya di dieu mah geus bagian tina tatanan hirup bangsa siluman. Engke oge bakal bebas mun waktu ajalna geus datang. Sabil pipikiran sagala caritaan raja siluman taya anu salah. Emang percuma amuk asor di ieu tempat, sabab kabeh manusia anu aya di dieu geus beda alam jeung beda lalakon hirup. Moal bisa dibebaskeun deui ngan bet asa kabina-bina ku manusia sarakah. Leungit ka manusiaanana, leungit akalna, karungkup ku nafsu anu ngaberung, hayang beunghar, hayang loba harta banda, tega ngajual keimanan, tega ngagebruskeun jiwa batur karena siksaan anu matak peurih. Padahal hiji waktu siksa anu leuwih rongkah bakal karandapan ku dirina. Raja siluman, heug kula ayeuna mulang, tapi hiji waktu mun aya dulur kula dibawa ka dieu, kula baris datang deui ngajorag nagara anjeun. Memeh mulang mere heula ancaman ka raja siluman. Eyang moal kumawani ganggu ka kulawarga anjeun, tapi anjeun teu kudu pipilueun kana urusan kehidupan bangsa siluman, sabab eyang teu butuh ku manusia, tapi manusia anu butuheun ku eyang. Maranehna ngabelaan sumujud sumembah ka bangsa eyang, ngarah di pikarunya, ngarah pamentana di tedunan. Eta raja siluman cumarita panjang lebar bari ngaeyangkeun, terus eta raja siluman teh nitah ngantirkeun deui ka para punggawana numpak kuda deui. Nepi ka imah teh wanci janari leutik, ibunting kareclak tiis, hayam geus aya nu kongkorongok, srog kana panto bari gegerowan ka pamajikan. Teu hese da puguh pamajikan nyaring tadi keneh. Kang, ngareurewas, sugan teh moal mulang deui. Kumaha teu aya naon di dituna? Aya sagala ngan cenah bangsa siluman teh salah nyokot jalma, lain akang cenah anu kudu dicokotna. Alasan jerig cupang eta mah pedah anu dibawana dibalaieun pikeun maranehna. Jadi api-api balageur malah rajana eta siluman make ngayangkeun sagala. Kang, naha saha anu kumawani nyebakeun akang? Ah, buka teuing mah. Maklum, akang mah tukang kaditu kadieu. Teu kahaja meureun ngadahar-dahareun anu geus direkeskeun ka jurig cupang. Keun bae teu kudu kapanjangan da tos salamet ieu. Jeung deui akang mah moal bisa dicilakakeun ku bangsa jurig. Bari ngantosan salat subuh, mending ngopinya kaleresan caina palaros sagola. Aya ku nikmat janari leutik nyuruput kopi panas. Lalawuhna beureum ulen ketan menang kamari. Pamajikan teh geuning banget satia.
asal marodo lalaki ensok nurjeun ke pamajikan. Neangan kenikmatan sajorelat pamajikan dipapohokeun. Padahal hirup pinanggih bagja mun laki rabi langgeng dina silih asih. Pataka harja rancah Ciamis. Pamirsa, mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna sing kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.